Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dina surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dalika dinul qayyim fala tajlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa alamu innallaha ma'al muttaqin. Anu hartosna wallahu alam. Inna idata syuhuri indallah sanyanyana bilangan bulan munggu Allah eta isna asaro aya 12 bulan. Fi kitabillah anu kaunggal dina kitabna Allah. Jadi bilangan bulan munggu Allah eta aya 12 bulan. 12 bulan sama dengan 360 poe. Anu kaunggal dina Al-Quran dina kitabna Allah. Yauma khalaqas samawati timimiti Allah nyiptakeun bumi jeung langit. Jadi timimiti Allah nyiptakeun bumi jeung langit teh memang geus diset, memang geus ditangtukeun bahwa dina sataun teh 12 bulan. Jadi lain jijieunnan manusia eta mah. Minha dina 12 bulan eta arba'atun hurum aya 4 bulan anu dimulyakeun. Naon diantarana salasatun sardun wa wahidun fardun anu tilu ngagunuk anu hiji mencal. Naon diantarana Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sareng anu mencalnya eta Rajab. Naon hikmahna salah sahijina anu ngagunuk Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram pangamanan pikeun jalma anu arek ibadah ka tanah suci. Timimiti naon dina bulan Zulqa'dah teh persiapan belajar ilmu manasik haji. Bulan hajina naikeun, bulan Muharramna uihna. Jeung dina di Mekah mah walaupun memang zaman ayeuna Iran Irak keur perang tapi insyaallah ari di Mekah mah tanah haram dijaga ku malaikat jadi aman. Tah salah sahiji hikmahna pikeun pengamanan jalma-jalma anu arek ibadah haji. Jadi 3 bulan eta Zulqa'dah persiapan pikeun jalma anu arek ibadah haji nyaeta belajar ilmu manasik hajina. Bulan hajina naikeunana kana kahajianana, bulan Muharramna nyaeta pikeun uihna. Tah dina bulan Muharram eta teh lain ngan saukur kitu tapi seueur hikmah atanapi seueur sejarah. Naon diantarana salah sahijina nyaeta dihampurana dosa Nabi Adam ketika nyieun kasalahan ngadaahar buah qalbi tuluy diusir ka alam dunya dihampura dosana dina bulan Muharram. Tuluy naon deui disalametkeun Musa tina udagan Firaun jeung bala tentarana sehingga diteuleumkeun Firaun di laut Qalzum jeung bara tentarana eta oge dina bulan Muharram. Tuluy naon deui disalametkeunana Nabi Ibrahim dina dibakarna Nabi Ibrahim ku Raja Namrud. Disalametkeun ditiiskeun ku berkat doana. Tuluy disalametkeunana Nabi Nuh tina banjir bandang eta oge dina sasi Muharram. Teras Nabi Idris tinggalin diangkatkeun kana martabat anu leuhur nepi ka aya kajadian tinggalin sendalna
Ta eta oge dina bulan Muharram. Jadi seueur pisan sejarah dina bulan Muharram. Jadi keistimewaan Muharram mentak disebut Asyhurul Hurum, bulan anu dimuliakeun. Dina Asyhurul Hurum teh anu hiji Rajab. Rajab mah mencal ta eta nya salah sahijina nyaeta mukjizat di Isra Mi'rajkeun. Tetapi anu kaleresan ayeuna dina sasi Muharram bahwasana seueur pisan hikmah sareng peristiwa penting atanapi sejarah dina bulan Muharram. Maka dimuliakeun 4 bulan eta ku Allah Ta'ala, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, anu hiji mencal nyaeta Rajab. Pertanyaanna Ustad, geuning teu kalebet bulan Ramadan, sedengkeun bulan Ramadan teh bulan anu mulia. Tah lebah dieu dawuhan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Rajaba syahrullah wa syabana syahri wa ramadana syahri umati. Bulan Rajab bulanna Allah, tah kalebat Rajab. Bulan Sa'ban bulanna Kangjeng Nabi, bulan Ramadan bulanna umat Kangjeng Nabi. Jadi kamuliaan dina bulan Ramadan mah kusabab ayana Kangjeng Nabi Muhammad jeung umatna. Dihampura dosana ge keur umat Nabi Muhammad, pinuh barokah, pinuh rahmah, magfirah eta dihususkeun keur umat Nabi Muhammad. Jadi keur umat Musa, Nabi Ibrahim, keur umatna Nabi Isa, keur umatna Nabi anu sanesna eta teu pati aya hikmahna dina bulan Ramadan teh. Sabab kamuliaan dina bulan Ramadan mah dihususkeun keur umatna Nabi Muhammad. Anu tadi teh aning inna Rajaba syahrullah wa syabana syahri wa ramadana syahri umati. Bulan Rajab bulan Allah, bulan Sa'ban bulanna Kangjeng Nabi, bulan Ramadan bulan umatna Kangjeng Nabi. Jadi bulan Ramadan terlebat kana kamuliaan anu Asyhurul Hurum soteh kusabab bulan Ramadan mah dimuliakeunana teh kusabab ayana Nabi Muhammad jeung dihususkeun keur umatna Nabi Muhammad. Tah jadi Asyhurul Hurum teu kalebet kana Asyhurul Hurum gitu. Tuluy urang teraskeun deui kana ayatna, dalika dinul qayyim. Tah eta teh aturan Allah anu lurus. Jadi geus teu diragukeun deui, geus teu mangmang deui bahwa anu 4 bulan eta anu dimuliakeun teh ketentuan Allah. Aya nu nyebutkeun anu diharamkeun soteh teu meunang migawe dosa. Bahkan dianjurkeunana teh ibadah ngadeukeutkeun diri urang ka Allah. Dina sasih Asyhurul Hurum eta. Fala tajlimu fihi naang pusakum poma maneh ulah nganyenyeri ka diri maraneh. Maksud nganyenyeri di dieu teh ngarugikeun diri sorangan seperti naon contona berbuat maksiat, judi, atanapi ngarugikeun batur. Bahkan nyen dosa keur diri sorangan ge ulah dilarang. Naon maksudna? Maksudna urang diparentahkeun leuwih deukeut deui ka Allah ku cara ngalakonan ibadah-ibadah anu diparentahkeun ku Allah. Jadi spesial 4 bulan eta dipiwarang urang ulah nganyenyeri diri, ulah ngarugikeun diri ku jalan maksiat, tetapi urang kudu leuwih deukeut deui ka Allah, ku leuwih deukeut deui, ku leuwih taat deui kana parentahan Allah. Fala tajlibuna fi anfusakum wa qatilul musyrikina kafah. Jeung perangan ku anjeun kaum musyrikin secara kafah. Maksud di dieu urang diparentahkeun merangan kaum musyrikin secara kafah.
hartina sungguh-sungguh sabab di zaman eta di zaman ayat ieu turun dina waktuna jalma-jalma merangan seperti perang Uhud, perang Badar. Jadi di piwarang orang bahkan tapi kaya lagi berlaku kene ketika memang aya kaum musyrikin merangan orang secara kapah, secara sungguh-sungguh. Wa qatilul wa ma qatilunakum kafah wa qatilul musyrikin kafah kama yuqatilunakum kafah, maka kudu diperangan ku anjeun kaum musyrikin teh secara kafah. Jadi anu kudu diperangan kurang lain urang membabi buta setiap kaum musyrikin tuluy kurang dibom di itu di lain, tetapi anu merangan ka urang maka kudu diperangan deui. Hartina ayat ieu teh halalna getih kaum musyrikin teh anu merangan ka urang. Ari teu merangan ka urang mah ceuk ulama faqih sabab kafir teh kabagi kana dua, aya kafir herbi, kafir musuh perang, tah eta meureun anu disebut halal getihna. Aya kafir zimi, kafir anu menta perlindungan ka urang, anu kurang kudu diberi perlindungan, bahkan kurang kudu dihormati. Bahkan orang bisa ngabina hubungan ge, tapi teu perlu berlebihan kudu nyeum itu nyeum ieu seperti ngalakukeun naon nyiuman ka paus seperti kitu, teu perlu kitu, cukup hungkul mere perlindungan kecuali ka guru, ka ulama, ka ajengan, ka wali, ka nabi. Urang cinta nepi ka cara teh mah meluk nyium ge karena kecintaan urang. Ari ka kafir mah teu perlu kitu, cukup urang menghormati, saling menghormati. Walamu jeung kanyahokeun innallaha ma'al muttaqin, sanyanyana Allah sasarengan jeung jalma-jalma takwa. Jadi setiap jalma anu takwa anu menuju jalan Allah sok sanajan pasti wae aya rintanganana dina jalan kaalusan mah teu aya anu bertaburan bunga, pasti aya ara, aya cucuk, aya regang, aya sagala rupa doroja. Tetapi bahwasana Allah bakal salamina nyarengan keur jalma-jalma takwa. Jadi tong aneh ketika nyieun kahadean aya wae jalma anu tersepeun mah. Wallahu a'lam bishawab. Mugi aya manfaatna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.